Dikarenakan pertopingan seblakna atau seep, tah aya nama urang balanja heula, urang lebetan deui nya topping-toppingna. Sakantenan urang ngawaler pertarosan-pertarosan anu ti bunda-bunda kamari anu naros dina video abi anu kamari. Tah di dieu abi entos beresnya balanjana nu tadi ku abi di video balanjana mung sakieu ieu teh acan balanja kanggo baso sareng endog puyuh soalna ngantosan heula tukang sayur. Tah kamari teh aya nu naros teh cenah upami plastikna ukuran sabaraha terasna ngalebetan kerupukna sabaraha biji upami ditimbang tina sabaraha gram. Tah ayeuna ku abi diwaler kanggo plastik ukuranna 7x15 upami kanggo lebetna abi teu pernah ngetang atanapi teu pernah nimbang. Teras kumaha atuh cenah carana? Tah di dieu abi saukur dikira-kiranya misalkan abi meser kerupukna 1/4 tah ku abi teh dibungkusan dina plastik 7x15 kedah janten teh 13 bungkus eta teh ulah kurang kalau bisa lebih mah boleh tapi takutna teh upami lebih teuing mah isina saalit. Tapi disesuaikeun deui we nya soalna kan ayeuna mah ninggal harga anu melambung tingginya dari mulai harga plastik bahan-bahan kantenan kanggo perbumbuan mah ayeuna teh tos nararaek pisan. Tah di dieu oge abi ngange plastik teh ieu teh 2 kali atau 3 kali pemakaian soalna ieu teh da plastikna ge masih bagus masih bersih. Teras deui ayeuna teh kan pangaos plastikna nuju awis janten abi ngangena 2 sampai 3 kali ieu teh. Tah janten kangge para bunda anu kamari naros ka abi tina ukuran plastikna isi kerupukna ku abi atos diwalernya abi mah teu pernah nimbang teu pernah ngetang isi kerupukna mung dikira-kira plastikna teu kengeng hilap ngangena ukuran 7x15. Upami bunda-bunda ngange plastikna ukuran 8x15 komo deui ngange nu ukuran 10x15 memang henteu dilarangnya ku abi oge mangga bade ngange ukuran sabaraha oge. Cuman upami ngange ukuran 8x15 atawa 10x20 engke si isi kerupukna teh katinggalna teh saalit. Janten upami ngange plastikna anu disarankeun ku abi nya engke si isian kerupukna teh janten pas teu katingal seueur teuing teu katingal saalit teuing. Sakitunya waleran ti abi mudah-mudahan ngabantos ka bunda-bunda anu icalan seblak. Sakitu heula nya mini vlog abi dinten ayeuna hatur nuhun bye bye.